sing tereh kabarangun imah nujara romblok sing enggal nararika gaduh katurunan soleh jeung solihah milik rizkina bertambah dijauhkeun tina musibah diraksa dijaga tina panyakit jeung wabah nalika maraot sing husnul khotimah ditutup ku kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amin ya rabbal alamin. Salawat kali salam tehilap ayu urang sami-sami sanjungkeun kajunjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tehilap ka para keluargina ka para sahabatna tabiin jeung tabiat bil khusus ka urang sadayana batas ngaikrarkeun diri jadi umatna mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan kudrat iradah Allah simkuring khususna di Kampung Gado Megamendung biasa sumping kalembur pasir kaum Gunung Bunder 2 alhamdulillah kaumnya kaum dikenal daun kaum di dianya alhamdulillah tapi sateacan dikawitan simkuring rekna Rasulullah kasadayana jamaah nu halalati lamun engke eusi tausiahna aya nu kasinggung rek ngambek moal rek pundung rek balik wah ada sarua acara kitu mun dibejakeun nu saestuna hukum ti Allah nu didugikeun ka Kangjeng Nabi nu disampaikeun ku para ulama-ulamana Allah ridho ngopingkeunana ikhlas moal nyeri hate moal napas air nyata napas insyaallah kusim kuring baris didugikeun nu aya patula fatalina sareng ieu peringatan mugi ya Allah sing masihan hidayah sareng taufik kasim kuring khususna umumna kasadayana jamaah nu halaladi intina pisan lain ngan ukur rame dina peringatan hari besar Islam samada ieu kapayuna urang kedah tambih kompak deui dina paosan sareng guru-guru urang masing-masing insya jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tepatna 11 tahun saentos Kangjeng Rasul diangkat menjadi nabi dalam usia 51 tahun 8 bulan 13 dinten. Bahkan catatan sejarah pun menerangkan tahun harita disebutna amul hadan. Nah, maka disebut amul hadan sabab disebutna amul hadan tahun kesedihan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina tahun eta keur meujeut sedih-sedihna. Nah, Rasul make sedih sabab Rasul ditinggalkeun kudu janten pamanna nyaeta Abu Thalib wafat ngantunkeun baginda Nabi. Nah, Rasulullah dugikeun ka nangis ditinggalkeun ku Abu Thalib.
sanes Rasulullah tenampi karena takbir ti Gusti Allah, tapi Rasulullah terkenal akan jasa-jasa daripada nu janten paman, yaitu Abu Thalib. Paman ti mana? Eta teh paman ti nu janten Rama. Jadi Rasulullah teh ngagaduhan aki namina Sayyid Abdul Muthalib, ngabogaan istri jumlahna aya 6 istri. Aya sabaraha? Genep. Di dia ayat ke lalaki genep pamajikan. Boro-boro genep kakarek hiji geus dipolototan di urang. Padahal mah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an teh. Mun mampu silahkan. Urang mah sok ngatur ka pangeran. Sok sia bapak kawin deui dikeureut ku aing bobogohana. Bapak teh meureun kata langsung dikeureut. Sabulan re, 2 bulan cicing, 3 bulan galau awewena hayang meureun. Pak, urang malam Jumaah cek bapak pan ku sia dikeureut. Coba urang tempo sugan we aya sirungan cenah kitu. Atuh saya ibu tuh mau langsung dikeureut. Ieu nu namina Abdul Muthalib kakek baginda Rasul ngagaduhan istri genep. Nikah pertama kali jeung hiji istri namina Siti Aminah binti Amrin Al-Mahjumiyah. Lahir weh 3 putra, hiji Sayyid Abdullah, 2 Abu Thalib, nu katilu Zubair. Tah nu namina Abu Thalib teh adik ramana Kangjeng Rasul. Sabada wafat nu janten aki nyaeta Abdul Muthalib usia 8 tahun. Rasul teh diurus ku Abu Thalib, direncangan ku bojona Abu Thalib nu namina Fatimah binti Asad. Dugi ka Irak Rasulullah dugikeun ka nikahna sareng Siti Khadijah. Makana Abu Thalib teh paling disegani ku pihak kufar Mekah. Orang kufar Mekah teu wani ngaganggu Rasulullah sabab nu diilikna lain Rasulna, tapi Abu Thalibna adalah seorang jalmi nu paling disegani ku orang-orang kafir Mekah. Bahkan aya salah satu dina riwayat hiji orang kafir sumping ka Kangjeng Rasul, ngancem ka Kangjeng Nabi, nenden pedang dina leherna Kangjeng Rasul, bari ngucapkeun, Muhammad, lamun anjeun hayo wae nyebarkeun ajaran anjeun, ukaula bakal ditebas leher anjeun. Kakupingeun ku Abu Thalib harita keneh jelemana disampeurkeun, bari langsung ngacungkeun pedangna, ditendang deui dina beuheungna eta orang kafir, bari diomongan deui eta ku Abu Thalib, saha nu wani nyolek Muhammad, saha nu wani nyentuh Muhammad, lagrak salembar buuk Muhammad kana luhur taneuh, kaula nu bakal merangan pamimitina, rek saha jelemana, rek nu mana pamimpinna, sajago kumaha perangna, ku kaula bakal diharupan. Saha nu ngaganggu Muhammad, sarua jeung ngaganggu ka kaula. Makana orang-orang kafir teu wani ngaganggu ka Kangjeng Rasul sabab ningalina ka Abu Thalib. Begitu wafat Abu Thalib, tidinya nembe Rasulullah nangis sabab ingat karena perjuangan Kangjeng, karena perjuangannya eta Abu Thalib nu membantu daripada perjuangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina tahun eta keneh ditinggalkeun deui Rasulullah teh kudu janten bojo, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah teh bojo pertamana Rasulullah, anu ditikah ku Rasulullah usiana 40 tahun, bari geus janten janda 2 kali. Tapi setelah nikah dibalikeun deui ku Gusti Allah, Siti Khadijah seperti parawan nu kakarak umur 16 tahun. Makanya di dia besing ayah bujang kawin karena 40 tong sieun ku Allah bakal dibalikeun deui jika mak umur 73 tahun. Ulah bae saya yang 16 tahun. Nabi lain malaikat lain urang. Eta begitu Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah teh harta luar biasa, hartana loba. Sadaya harta nu dimiliki ku Siti Khadijah
diseefkeun dibeakeun pikeun perjuangan Kangjeng Rasulullah. Siti Khadijah mah kuatkeun ka kieu, ya Rasulullah, kalau engkau butuh dana, engkau butuh biaya untuk perjuangan agama yang kau perjuangkan, silahkan pakai semua hartaku untuk perjuangan. Aku ridho wahai Rasulullah. Kira-kira orang jadi pamajikan gitu teu kasalaki. Kaciri wae mode-mode akarieu. Oh tampang aing mah. Sugan kasalaki napa? Bejana bapak rek hayang kawin deui. Sing teboga modal nama ieu gelang mamah jual we 10 gram rek jeung leungeunna ge heug wae mamah ridho. Aya moal. Oh mah aya makana diomongkeun ge ku aing teh eueuh. Tong beloraan ngajual gelang. Duit balanja kurang goceng ngabedud nagetan 7 poe sih. Bener teh ieu. Untuk salah labar di dieu. Alha tampuna balalagur lalakina di dieu. Teuing awena mah aing can pernah nampo ieu. Kata ayeuna. Masya. Makanya begitu wafat Siti Khadijah, Rasulullah nangis. Dugikeun ka Rasul calik di leluhur batu. Cai soca Rasulullah rek lat sumping malak Jibril ditandean cai sosa Rasulullah. Cek Rasulullah Jibril nah maka ditahan. Lamun dugikeun ka lagrag cai soca anjeun kana luhur taneuh sakolong dunia bakal miluan jerik wahai Rasulullah. Ditanggeui Rasulullah mah sedih ditinggalkeun maot kudu janten istri beda jeung salaki urang. Bener. Ari awewe mah ditinggalkeun maot ku lalaki, ceurik lalaki mah ditinggalkeun maut ku pamajikanna nyengir we. Ditanya ge ku tetangga, "Aje cagur?" "Cagur." Bejana cenah bojo maot. Heeh, ning teh sedih sih. Ada emang di Arab-Arab. Di Arab-Arab kunaon? Mun hayang nyaho mah diimah teh ngan ngawak. Wah, cenah. Untungnya modal rada tiis cenah jadi imah. Lalaki mah kitu pamajikan maot 40 poe ge kawin deui. Tapi awewe abang ngingik be awewe mah ceurik. Ngan anehna awewe sanajan keur ceurik aya nu ngalayan liwat teu mere amplop nyahoeun. Sakitu teh keur ceurik. Anu nama kuring bari ngabangingik kuring nama kieu we eta tangga-datang ya. Ece hampurannya nabe kali ngalawan ece sing sabarnya ditinggalkan kuku cenah kudu janten caroge doa ieu cenah nambahan jeung ieu cenah jeung sedekah nah ieu teh saletnya nuhun aya nu liwat hiji teh mere si eta mah teh mere kayak baturan bikeun heula itu senyahoeun ece hampurannya cenah bieu teh kaliwat sia maka biasaan itu ditegur mah liwat we sia dikeun amplopna teh dibuka di dinya keneh goblok ngan 2000 kan mun salaki siapa poin diberena 1500 ya teu cukup nepi ka dinya awewe mah ceurik teh nepikeun keur ngamandian amil ge pakeun pusieun mewek teh aya amil naon amil ngamandian masuk make naon sabun kumahakeun kerok dikerok sabunna teh dikucok-kucok ku manehna naon mil nu dikosokan teh lah suku naon dina bitis ka luhur kosokan bitina bari minta hampura bapana hampura uminya naik kana tuur naik kana ping-ping nepi ka dinya dikosok-kosok ku manehna amil ieu naon malam Jumaah kamari mamanya godle nilai nama hees ieu geuning geus tutupan keur dicekel wae naon min hayu teh masuk beres dibawa ka jero dibungkus geus dibungkus taekeun kana pasaran bawa ka masjid geus ngadaguan di teras ayeuna milu mait dikaluarkeun bari digarotong la ilaha illallah la la pamajikan langsung amil hayang naik ditaikkeun dibawa ka kebon bari naik digiring be langsung ka kebon bari ngomong amil naon teu capek awewe mah beda jeung lalaki
jeung lalaki. Tapi Rasulullah masa balikna Rasul meneteskan air mata kesedihan karena ditinggalkan oleh Siti Khadijah. Dina tahun eta keneh saling nage kelamingan ukur anu nyebatkeun 4 sasi anu nyebatkeun 6 sasi. Dina tahun eta keneh Abu Thalib wafat, Siti Khadijah wafat, menjadikan kesedihan kepada baginda Rasulullah. Apakah cukup kesedihan Rasulullah dengan kadinya? Orang kafir ngarasa Abu Thalib teu aya, Siti Khadijah teu aya, darah datang langsung ngaganggu ka Kangjeng Nabi. Sumping malak Jibril diwartosan Rasulullah Muhammad hijrahkeun heula sahabat-sahabat anjeun termasuk jalmi-jalmi nu kakarap memeluk Islam supaya keluar heula di kota Mekah menuju Habsah. Dihijrahkeun heula sahabat teh ka wilayah Habsah. Mun Habsah teh ayeuna mah disebutna Ethiopia. Ethiopia teh letakna Gunung Malang ka ditu saeutik teh. Nah ieu teh nyaho can pernah ka ditu ka Ethiopia. Begitu beres Rasulullah ikhtiar. Kamana Rasulullah ikhtiarna? Ka Taif. Di Taif teh aya sepupu Rasulullah nyaeta ti golongan Bani Thaqif. Rasul angkat teh direncangan ku anak angkatna nu namina Zaid bin Harisah. Sesampaina Rasulullah ka gerbang Taif tujuanna Rasulullah rek titira, rek hijrah heula sakedeung, rek manggihan sepupu. Begitu sampai di gerbang Taif, Rasulna lain dirangkul malah dipukul. Rasul datang lain disambut kalangkah di baledogan. Sampai lemparan orang-orang kafir mengenai pelipis baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aradun basyariyah. Rasul mundur setapak lalu berteduh di bawah naungan pohon anggur sambil mengangkatkan kedua tangannya. Rasulullah ngadoa ka Gusti Allah, doa nu keur dibacakeun ku Rasulullah nalika dizalim ku orang-orang Taif. Allahumma inni ashku ilaika dhufa quwwati wa hawani 'alan nas ya sudah bener doa ya tarik di setan mun aya nu ngadoa ngajawabna amin. Mun tadi aya qori nu duet beres ayatna dibaca nu ngopingkeunana ngucapkeun Allah. Mun ngadenge maksiat astagfirullah. Tong sieun nyebut amin pan dosa pilpres nage beras musalariun aya menyebutkan amin ge sok sing kompak coba latihan heula 1 2 3 amin itu geus presiden mah geus beres bener teu tinggal ngadaguan pengumumanana mudah-mudahan diumumkeun teh sesuai dengan hati nurani insya Allah. Sok Allahumma inni ashku ilaika dhufa quwwati wa awani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustadafin wa anta rabbi illa man takilni illan yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Amin ya Allah ya Rabbal Cek Rasulullah ya Allah, aku mengadukan nasibku kepadamu tentang kelemahan kekuatanku dan kehinaan di mata manusia. Ya Zat yang maha kasih sayang, Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah sebenarnya Engkau menyerahkan aku ini? Jika tidak ada kemurkaanmu kepadaku, aku tidak akan pernah mundur setapapun untuk membela agamamu. Alhamdulillah. Dongkap balak
malak Jibril cek Jibril Muhammad lamun anjeun ngijinan anjeun ngawidian pilihan ku anjeun gunung di Mekah numpang gudena ku kaula bakal diangkat bakal dialungkeun ka jalma nu zalim ka salira. Apakah Rasulullah hayang dibantuan ku Jibril aya sifat dendam hayang ngabales ka jalma nu zalim? Henteu. Rasul mangalakah ngadoakeun Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Cek Rasulullah, ya Allah asihan taufik ka jalma-jalma nu zalim abdi nu ngabaledogan anu ijidan anu maledogan ka kaula asihan taufik jeung hidayah anjeunna kararitu ka kaula sabar teu apaleun kaula teh saha sebenarna atas jasa keikhlasan baginda Rasul atas jasa ketawaduan baginda Nabi Muhammad. Akhirna Allah ngutus deui ka malak Jibril, Jibril jemput Muhammad untuk di Isra dan di Mi'rajkan. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj lain kahayang sorangan, lain menta sorangan, tapi sadayana kahoyong Gusti. Kamana Rasulullah Isra jeung Mi'raj dugi tepang sareng Gusti Allah. Sabab Isra jeung Mi'raj na Kangjeng Rasul ngalewatan 3 alam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Rasulullah sakitu cepatna menggunakan kendaraan nu ngaranna buruk. Buruk teh dimustaq tina lapad barkun nu hartosna teh kilat cepat, serba kilat serba cepat. Mun rek diakurkeun jeung kendaraan-kendaraan nu aya di Indonesia, made in Indonesia ataupun made in luar negeri, moal bisa nandingan kana kecepatan buruk anu disiapkeun ku Allah pikeun ditunggangi oleh baginda Nabi Muhammad. Contoh di Indonesia, tadi nu hadir ka dieu aya nu naik motor, aya nu make Supra X, aya nu make Supra Z, aya nu make Mio, aya nu make motor Vario merenya jadi Vario aya. Ingat kana Vario tuh itu. Pokona mah motor teh. Eta lamun keur lempang rata-rata kecepatanna 150 km per jam. Aya deui mobil, aya Ras, Terios, Avanza, Expander, mobil pokona mah. Eta lamun lempang rata-rata kecepatanna 300 sampai 360 km per jam. Taroskeun ka sepuh baheula mangkat ka haji tidak menggunakan pesawat terbang tapi menggunakan kapal laut nepikeun kana 8 bulan 8 bulan nu marangkat haji ka narak baralik sabab lila di perjalananna itu ngaranna kapal laut hidrofoil kecepatanna 150 km per jam. Inggris, Jepang, Perancis kerjasama nyieun kereta api tercepat di dunia ngaranna kereta api Shinkansen. Itu kecepatanna 750 km per jam. Indonesia mung katinggalin nyieun LRT, aya MRT, aya LRT. MRT lempangna di handap, LRT lempangna dina jembatan layang. Itu lamun orang Bogor reka Bandung cukup memakan waktu 40 menit, ongkosna 270.000. Tong naik mahal ngabejaan. Itu rata-rata kecepatan seperti itu. Ayeuna mah mangkat haji dina tahun 80-an ka dieu naik pesawat anu ngarakna DC-10 itu kecepatanna 1000 km per jam. Aya deui kabeh dieuna deukeut kana tahun 2000
naik dari pesawat terbang nu ngaranna Boeing 747 kecepatanna 1200 km per jam. Tapi nu ayeuna mangkat ke haji make Airbus nu disebutkan Saudi Airlines itu kecepatanna luar biasa. Indonesia ka Jeddah cukup memakan waktu 9 jam karena kecepatannya 2000 km per jam. Aya deui pesawat F-16 itu kecepatannya 2500 km per jam. Aya deui pesawat ngaranna Concorde kecepatanna 3400 km per jam. Aya deui pesawat ngaranna Poiser, pesawat tempur buatan Amerika kecepatanna 5000 km per jam. Insya Allah Indonesia bakal kerjasama sareng beberapa negara, di antaranya negara-negara besar akan membuat pesawat paranti mawa jamaah haji mangkat ke Mekah ngaranna pesawat hipersonik. Insya Allah orang Gunung Bunder mangkat ke Mekah bulak balik cukup memakan waktu 45 menit. Ngaranna pesawat hipersonik ngan jadina engke tahun 2080. Mun can malona eta oge. Tapi nu kecepatan buruk dihitungna lain per jam, lain per menit. Kecepatan buruk sekali melangkah 8.300.000 km per detik. Makanya Allah nerangkeun dina Al-Qur'an linuriyahu min ayatina. Allah rek nempokeun sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Makanya Rasulullah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ngalewatan hiji alam disebutna alam nasut, alam kadunyaan, alam fisika, alam duniawi. Dilewatan ku Rasulullah dengan waktu yang sangat relatif singkat. Nepi ka mana? Nepikeun ka Aqsa. Aqsa letakna aya di Palestina nu ayeuna keur dibombardir ku laknatullah alaih Israel. Orang-orang Palestina khususnya beragama Islam loba dibabad habis oleh gerombolan-gerombolan Israel. Mudah-mudahan Israel singter marodal. Amin. Ya Rabbal. Ayeuna tepat tadi ba'da asar saya dapat kabar 150 budak letik ibu-ibu termasuk jompo yang sedang mengambil bantuan makanan dari rakyat Indonesia dibombardir kulaknatullah alaih Israel. 150 orang yang sedang mengambil bantuan makanan dibom pae harta kene. Makanya aing mah izin nepikeun ka poe kiamat anu ngaranna Israel teh. Makanya mereka panggil di bedilan aing. Ya hate mah aya mangkat ka ditu ngan aing teh nyaho jalan ka ditu teh. Mun nyaho teh angkeun ku aing oge. Atuh aing naik nu 3 nepi ka Empang teh ditu pan jurusan Israel aing teh. Bener deh, karena cara perang Israel itu nu dibabatnya lain Hamasna, yang dibabat itu bukan tentaranya, yang dihabiskan oleh Israel itu warga sipil, ibu-ibu, emak-emak, budak politik dibabat habis karena dia ingin menguasai negara Palestina. Nah mudah-mudahan ku Allah sini pasti hari kemenangan, amin. Israel sih malah lodar, amin. Ya Rabbal. Kapan kedeng deui asup bulan puasa, dina bulan puasa mah kabeh doa diijabah. Eta we sisipkeun doana. Mudah-mudahan Israel sing kana penyakit mencret kabeh. Ulah we kabedil teh manehna modal deui kitu. Bener teh? Awas urang ulah nepikeun kata peduli sesama umat Islam harus peduli minimal teu bisa atuh urang mangkat ka ditu ku cara ngadoakeun urang di Gunung Bunder piraku doa orang teu nepi ka Allah. Leres teh? Leres teh? Nah mudah-mudahan Palestina sing dimenangkeun ku Allah. Amin. Ya Rabbal. Tak tidinya Rasulullah di Masjidil Aqsa Rasulullah mi'raj langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep dugikeun ka langit katujuh disebatna alam malakut yaitu alam para malaikat. Di langit katujuh tidinya teras kabelasat deui Rasulullah dugikeun ka Rabbul Ahbon ka Mustawa Sidratul Muntaha dugikeun ka pendak sareng Gusti Allah ngan sing kadek pendakna Rasulullah di luhur lain Allah aja di luhur tapi Rasulullah mah
nggak dibukakan hijabna ku Gusti Allah di luhur. Arek naon Gusti Allah manggil Kangjeng Rasulullah, yaitu melewati alam lahut. Alam lahut itu alam ketuhanan, nu teu bisa ditembus ku makhluk Allah, ngan ukur bisa ditembusna ku Kangjeng Nabi Muhammad. Allah rek masihan tugas kewajiban nyaeta ibadah salat. Salat teh tadi 50 waktu di tengah perjalanan keur dibawa teh pendak jeung Musa. Ceuk Nabi Musa moal kuatkeun umat anjeun mun dibere sakitu wayana anjeun kudu uih deui bulak-balik. Rasulullah minta karinganan ka Gusti Allah dugikeun ka salat teh 17 rakaat dibagi 5 sub bantuan sub go as man is sub subuh barang rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya. Dina nu 5 nu paling sanget di pigawe nu mana? Sub, jeung ju, jeung as, jeung mag, jeung is. Waktu kabeh gitu. Saena kumaha urang umat Rasul dina ngalaksanakeunana? Saur Ibnu Mas'ud naros ka Rasulullah, ya Rasulullah ayul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasul, amal naon anu paling dipika cinta ku Allah, amal naon anu paling dipika resep ku Gusti Allah. Rasul ngajawab, as-sholatu ala waqtiha, nyaeta salat awal waktu. Makanya Rasulullah terkari ngabarkeun peristiwa Isra dan Mi'raj yang telah dialami olehnya, dikabarkeun di Mekah. Orang-orang Mekah itu jadi pecah tilu. Aya rombongan nu percaya, aya rombongan nu ragu, aya rombongan anu sama sekali teu percaya. Saha rombongan nu pertama kali percaya, yaitu rombongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasul teh gaduh sahabat kaasupkeun khulafaur rasyidin aya 4. Hiji Sayyidina Abu Bakar, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali. Nunamina Sayyidina Abu Bakar teh sahabat Rasulullah paling setia, bahkan ke Rasulullah hijrah di Mekah ka Madinah direncangan teh ku eta, nyaeta ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh gaduh putri namina teh Siti Aisyah. Siti Aisyah teh ditikakeun ka Rasulullah dina usia 8 tahun. Aya di Mekah mah 8 tahun depan buada gede, emang diurang 8 tahun teh kakarak nonton leho sabeula. Beres dah tuh ditikakeun. Makana Sayyidina Abu Bakar teh nya sahabat Rasul ya termasuk mertua Kangjeng Nabi Muhammad. Tuh makana Rasul teh boga mertua, sahabat teh 4, mertua 2, menantu 2. Nu jadi sahabat khulafaur rasyidin teh Sayyidina nu kahiji Sayyidina Abu Bakar, kadua Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gaduh putri usiana 16 tahun ditikah ku Rasulullah, nya sahabat nya mertua. Ari Sayyidina Utsman bin Affan mah nikah putri Rasul nu namina Siti Ruqayyah, putri ti saha, putri ti Siti Khadijah. Sabab Siti Khadijah nikah ka Rasul teh gaduh murang kali teh 6. Di antara nate Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Thahir, Siti Ruqayyah, Ummu Kulsum, Siti Fatimah. Tanunamina Siti Ruqayyah ditikahkeun ka Sayyidina Utsman bin Affan. Sabada perang Badar 10 dinten Siti Ruqayyah teh wafat, Sayyidina Utsman teh di kamana-manakeun, tapi ditikahkeun deui ka raina Siti Ruqayyah nyaeta Ummu Kulsum. Makana Sayyidina Utsman bin Affan sahabat Rasul termasuk menantu Rasulullah boga gelar Dzunurain. Naon kitu Dzunurain teh? 2 cahaya gemerlapan, karena 2 putri Rasulullah ditikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nikah kalanceukna, lanceukna maot kawin deui ka adina. Di Sunda masuk disebut turun kawin ka adina, maot adina, kawin meh kalanceukna sok disebut naik ranjang. Ieu mah teu kawin ka adina, teu kawin ka lanceukna sok disebut teh leungit. Cuk saha leungit ranjang can meuli geus ngomong leungit. Bener dah? Makanya Sayyidina Utsman nya sahabat Rasul termasuk menantu baginda Rasulullah. Aya deui Sayyidina Ali. Sayyidina Ali teh eta putrina Abu Thalib. Abu Thalib teh anu tadi dicencerikan ku Rasul keur waktos wafatna teh ya.
Eta Abu Thalib teh gaduh istri namina Fatimah binti Asad, lahir di antara putra-putrina teh aya nu namina Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sabada wafat Abu Thalib, Sayyidina Ali diurus ku Rasulullah dugikeun ka ageungna. Rasul ngagaduhan putri, istri namina Siti Fatimah Zahra ditikakeun weh ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ngagaduhan cucu Rasulullah Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain. Alhamdulillah. Makana Sayyidina Ali nya sahabat Rasul termasuk menantu baginda Nabi Muhammad. Tah rombongan nu kahiji teh Sayyidina Abu Bakar percaya ana peristiwa Isra jeung Mi'raj baginda Nabi. Aya deui rombongan nu kadua ragu-ragu. Bener henteu. Mamang dina hatena itulah dipimpin ku gembong munafikin nu ngaranna Abdullah bin Ubay. Aya nu katilu sama sekali terpercaya dipimpin yaitu ku Abu Jahal jeung abu-abu nu lain. Sama sekali terpercaya karena peristiwa Isra dan Mi'raj, bahkan menentang akan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah. Nah, tepa we ka umatna ayeuna ge jadi pecah tilu. Aya nu kahiji resep ngalaksanakeun salat. Aya nu kadua sakapeung salat, sakapeung hanteu. Aya nu katilu imah deket masjid jeung musola tara daek salat sakali-kali acan. Bener? Makanya tadi di bejaan salatna awal waktu insya. Urang mah pan sok nyarekan kan ajan asar. Sudah salat zuhurna jam 3:05. Maka assalamualaikum Allahu akbar Allah langsung digerowok. Para kebio cenah ge. Terus ajan deui meureun we. Zuhurna kapan heureun? Beres teh. Sok salatna awal waktu. Masya kadenge di masjid, kadenge di mushola. Suara naon? Mik ditiup sia teh. Menyating aja mau balik memanggul bedung ka dieu teh. Silang suara aja. Allah suara ima alus lumayan sakieu da menarik agul mayanya nu keur sombong ya sombong. Tahun 2008 terkori kene nu mewakili Jawa Barat tingkat provinsi nu menang juara pertama teh ieu jelema. Tapi biasa we da. Da baheula marek agul gecat usum medsos. Ayeuna mah usum medsos ayeuna. Tapi da emang alus. Jadi alus teh nya alus we. Jadi halus nih suara anak mana? Nah, alhamdulillah tadi kita ngadenge kori keur ngembat suara ada. Ih, kabita aing beberapa kali secara kapan di jero aing sorangan. Namanya ngajak ka ngaji ditinggalikeun tadi. Genahan abdi maresep lamun ngadenge kori kitu duet, suarana garagah biasa. Arek nyawer can dibere teu duit lagi. Ini bere-bere sawerkeun tadi. Genahan. Makana urang ge, "Ibu, abdi rek nanya ka ibu ya." "Bu, ibu hayang teu boga minantu kos tadi kitu hayang teu?" Atuh kawin kan we eta tadi. Teu kudu nengan deui. Bener teu? Hayang sama ibu ka parawan cicing wae. Bener teu? Weh hade. Kedengar suara kumana adzan. Bu guru langsung kacai. Keur aktivitas keur sibuk keur gawe keur sibuk keur ieu. Eureun heula laksanakeun heula salat. Da salat mah moal lila nisbatkeun kana husugan ukur 5 menit. Kelas urang mah moal nyampe 5 menit oge, paling oge 30 detik. Samenit urang mah paling ge. Leres teu? Sok. Komo lamun datang poe Jumaah. Yeuh, bapak-bapak di bejaan ka lalaki yeuh. Jumaah teh lamun pahalana hayang gede mangkat teh 6:30 alus nama. Aya teh Jumaah 6:30. Guludu di urang. Kayak marangkat teh jam 12 kurang 1 menit.
Aya mangkat ti heula lain asup ka masjid itikaf di masjid ieu mah alkan nararago di buruan masjid. Udun. Aya kitu aya. Atuh dina NPO di kanjot teh meni ketowot meni hese. So, oke mah ye. Eta lamun salat Jumat 6:30 jawaban kieu hitunganana. Lamun mangkatna 6:30 menangna onta. 7:30 menangna sapi. 7:30 menangna domba. 9:10 menangna soa. 10:11 menangna hayam. 11:12 endog soa. Jam 12 kurang 15 menangna endog hayam. Jam 12 kurang 5 menangna endog piit. Kumaha cenah kiai ieu teh Jumaah tai hayam sia menang eta. Kenapa hayam menang dagingna? Salaki teh keur di kebon keur macul, sampeurkeun ku ibu teh kudu kompak ngingetan kana ibadah. Da poe Jumaah di antara 7 poe teh nu paling diunggulkeun teh nyata Saidul Ayam poe Jumaah. Poe Jumaah teh rajana poe, makana mun aya bujang aya parawan lahir poe Jumaah moal teu raku pelet. Nu paling babari mah di bejaan ye, nu kana-kana pelet babari mah poe Salasa. Babari eta. Karan Jumaah mah hesek diwirit ti gigir ti hareup ti tukang ti burit ti luhur ti handap ge hesek poe Jumaah. Mun Salasa mah babari. Wirid bismillah we 113 kali samper awekna bawa mobil milu. Babari Salasa. Beres. Semarang sama Beunang. Ahli pelet ya atuh ini masih disebut Semar Mesem teu bisa melut. Beres tah. Lamun salakina keur macul teh tamper ku ibu teh geroan ka sawah. Papa. Atuh kitu piraku ka salaki monyet. Itu seperti halus-halus paling bahasa. Pa, ada apa mama? Tong uruskeun sawah. Ayo balik. Kunaon make balik ka aku saeutik teh. Ya teh poe Jumaah. Ini hari Jumat Pak Saidul Ayam, buru geura mangkat ka masjid. Ulah apilaan batur. Papa mah unggal poinnya tinggal ngarit aja. Ini kagok, jangan sedikit lagi. Jangan kagok-kagok, siniin paculnya. Dicokot paculnya dibalangkeun. Sini. Ayo dituntun. Bari dituntun teh bawa balik. Tuh, lihat. Cokor bobolorok begitu. Mandian kali-kali. Pak osok di mandian ke Jumat tara. Tara, aing mah elek ku aing mah tiap Jumaah nabak korok di mandian. Sing ngararesih atuh poe Jumaah. Terus teu makanan dina poe Jumaah sunah adus poe Jumaah. Sanajan urang teu boga hadas gede disunahkeun adus dina poe Jumaah marek mangkat Jumaah teh sing balaresih. Sok ku ibu kali-kali mandian salaki itu. Balik ke sawah teh. Pak, ulah buka bajuna. Geus kutang. Sana. Angcut. Aya naonan eta. Ya lato-latoan beureunan eta. Ya mandi. Sok nagok di dinya tuh mamah di sebor. Ngalaunan ya borno, ibu nyebor juga mau ngomongin mobil. Jubra begitu kan. Sebor ngalaunan. Pakaian sabun, pakai nupo. Nupo eueuh Sinji eueuh sunlight. Geus seuseut sakalian, jeruk nipis paling awak. Beres teh tidinya hareoskeun. Pak, kula sok geura wudu heula di dinya. Mohon, mun salaki geus boga wudu ulah sok dicabak deui ku pamajikan, mantap kabatalkeun kana wudu. Ibu teh langsung mangkat ka kamar siapkeun sarung nupang alusna. Bogana samping nupang mahalna BHS. Oh BHS mah bengolona ge teu nanaon. Cenah abdi mah boga ge samping tamer pake eueuh tamer Sapira teh boga Ardan eueuh rubat eueuh 210 eueuh Atlas eueuh Gajah Ngising aya. Gajah Ngising teh boga samping nu pangkolotna di Indonesia samping naon Wadimor. Pake Wadimor sabab samping Wadimor mah samping nu pangkolotna kaluar mah arek puasa doang. Sabab nu mahal jeung nu murah nu butut tapi kanu alus kasih eta mah pernah uak mor kabeh kadinya. Salah kita datang memakai anu ka kamar. Mama kumaha deui ieu? Ngadapang. Nah make ngadapang segala. Make kayu putih heula saeutik. Mama teh kaopan masuk angin. Pirang bara make pempes sabisi remes di masjid. Geus beres teh make calana sontok, makana lalaki sing baru gak sontok meuli 50.000.
murah sontong teh abdi ge anyar ieu 50.000 karena tadi datang meulina 50.000 nang nagung teh tertahan meulina nu murah harga 12.000 kakak ge pake nagung ngaberek-berek nohol oleh kobra di handap sip ageung makena nah make kudu make sontok ikhtiat hati-hatina di mana batas orat lalaki baina surah wa rukbah itu urjeng bujal apakah eta teh orat sanes non bujal jeung tuur mah eta mah batas orat ngan make sontonna tong dipaskeun teuing leuwihan sajengkal mah malayatimul wajib ila bi bahwa wajibun leuwihan saeutik ikhtiat hati-hatina nah make kudu ikhtiat hati-hati sabab urang mah pan udud sejati lamun udud keur geunah-geunah deui sedot sok metel mencelakna teh kana sampingna sok bolongna teh dina kalebah pingping di mana urang rek salat syaratna teh kudu katutup orat lamun katutup oratna berarti teu sah kudu balikan deui ikhtiat hati-hatina ulama mah pinter pake calana sontok supaya naon kalapisan ku calana sontok pakai celana sontok pambelikeun ku ibu murah kan 50.000 emang cewek mah da ganti nu maot baru kamper aing beres teh beres tidinya pakaian kaos oblong anu merekna 777777 teh atuh murah eta mendingan 45.000 meuli pecina make peci bodas kieu teu naon make peci bodas kieu teh lain hayang disebut haji sunnah Kiai cenah abdi mah teu boga bodas boga nu hideung cenah Haji Iming pake rek Haji Mahmud ge teu naon aya mah Pak Kiai cenah imah teu boga nu hideung ge nu bodas ge kumaha lamun salat make helm heuh wae si arek jumaah make helm ge anu ngalarang pake sorban ieu make sorban teh lain hayang disebut kiai sunnah make sorban sok pake sorban boga pahala 27 derajat kitu nya kan urang tatangga tong comel mun aya kiai lain santri lain kiai lain abuya salat make sorban tong sok diparayokan ku ibu-ibu mun diparayokan kan sama comel turek mangkat jumaah make sorban diparayokan bari dihaupan cie jadi abuya ye itu batur eraeun lain mah alus batur make sorban rek salat teh leres teh bukan dina pikirna ge diatur namun sorban teu boga walau hablan sanajan make tambang jadi pahala sorban makanya teboga-boga teh mah aya sampaian batun berdoa pasangkeun kana tak-tak jadi pahala sorban beres teh tidinya pakaian koko nu putih makana kade ulah sok make tulis baju nu aya tulisan tukangna makruh beusin dibaca ku tukang ngaleungkeun kahusuhan ka batur ieu mah di tukang aya tulisan salat Jumat cicing di pangharupna aya bajuna aya tulisanna coblos nomor 5 Indonesia baju ti caleg dipapakeun terus tuh pakai nu putih sunnah makanya lamun Jumat mah pakai nu putih lamun Idul Adha Idul Fitri saetna nganggo nu semu hejo-hejoan saeutik sunnahna eta pakai teu boga cenah atuh nu mana we teu boga mah terus teh maksakeun baju kuat teh diwantek jadi hejo kabeh teu boga mah geus we kudu tak wantek beres teh tidinya Pak pulang coba kali cakatan salih Bapak nguriling heula nah make nguriling beusi aya anu bolong kurilingkeun salat kitu terus we cenah lieureun cenah ngageledag mah semprot ti luhur teh make minyak seungit kitu semprot eta cenah minyak seungit lagi teu boga kiai teangan tapak nu maot aya air mata duyung teh ning Pak balik si kuringkak meureun batu beres teh kaluar Pak itu masjid yang angkat sumuhun mama permios bapak bade angkat mana sedal karpil kita pakai karpil sok teh husu emang kunaon gitu kamari ge leungit sabelah ripuh neangan-neangan cenah ieu make nu mana atuh eta we cenah ge cenah jepit sualau aya leungit teh hendak teuing kana hate cenah make sendal jepit mangkat salat Jumat jam 6:30 geus mangkat masyaallah asup ke masjid teh can aya sasaha kakara aya manehna we jeung karpet asup ka jero masjid teh bapak-bapak teh dahulukan kaki kanan panderikeun kaki anu kiri begitu dina lawang panto urang maca Allahumma ftah abwaaba rahmatik lengkahkan kaki kanan akhirkan kaki kiri mun kitu praktekna asup ka masjid urang geus boga ganjaran tambahan ngamuliakeun masjid ku cara asup ku sampean anu katuhu manderikeun anu kenca sepakat para ulama nu teu dimeunangkeun lalaki asup ka masjid suku kenca jeung katuhu dibarengkeun
Jadi sunahkeun eta nyilakakeun maneh soal mah teu beledak saeutik asup ka jero masjid laksanakeun salat tahiyat masjid 2 rakaat. Pak Kiai kumaha lamun abdi kaluar deui sanajan bolak-balik kaluar ka jero disunahkeun salat tahiyat masjid, tapi itu salat tahiyat masjid berlaku untuk semua masjid, hanya satu yang tidak disunahkan yaitu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram lain tahiyat masjid tapi na tawaf sabab hareupeun Ka'bah langsung penghormatan kana Ka'bah teh dengan cara tawaf 7 putaran. Mudah-mudahan orang dia nasib kabeh ka Mekah. Amin. Ya Rabbal hayang ka Mekah. Geus daftar. Rek saha nu mawas ya. Kepada teuing mudah-mudahan sing nasib kabehan amin. Ya Rabbal alamin. Begitu geus salat duha bapak-bapak laksanakeun tah geus salat tahiyat masjid salat duha 2 rakaat da afdolna di masjid. Teu bisa unggal poe jiga batur atuh saminggu sakali dina setiap poe Jumaah salat duha 2 rakaat sanajan teu loba oge 2 rakaat teh laksanakeun. Beres teh urang geus 2 rakaat sila sing rapih yang hareup ka kiblat kaayaan boga wudu make pakaian bari awak sarareumit da geus mandi tadina. Niat urang tidinya nawayatuan atakifa fi hajal masjid kotakeun dina jero hate niat abdi itikaf di ieu masjid karena Allah sanajan teu tasbih teu bacaan teu salawat teu maca Quran teu maca manaqib teu maca aurat teu maca ratib boga pahala ganjaran itikaf di jero masjid. Begitu beres rada lila sumping waktuna salat Jumat tiba kumandang suara adzan Allahu Akbar marhaban bil qail addan marhaban bis sholati ahlan dengekeun kumandang suara adzan beres dibaca eta adzan urang langsung maca doa adzan di jero masjid leuwih ti 40 jalmi yang hareup ka kiblat kabeh posisi aya di jero masjid kaayaan boga wudu kabeh ngadoa babarengan piraku doa urang teu diijabah ku pangeran. Beres tidinya laksanakeun salat qobliyah. Beres salat qobliyah eta bapak-bapak dina poe Jumaah diuk sing rapi, buka celikna, buka pikiranana, sok perhatikeun si khatib rek maca khutbah. Di antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua tidinya aya saah ijabah. Saha bae nu ngadoa dina waktu eta bakal diijabah ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Beres geus tidinya ngalaksanakeun maca khutbah nu kadua lungsur si khatibna kana tempat pangsolatan urang siap-siap geus kumandang qomat. Beres tidinya urang laksanakeun salat Jumat 2 rakaat. Beres uluk salam anu pertama jeung nu kadua tidinya posisi tetep dina posisi tasyahud akhir tong dirobahkeun tetep posisi kitu musyabiat heula nisbatkeun ka lalaki. Da awe mah teu disunahkeun Jumat sok lalaki baca musabiat teh naon Fatihah 7 Qul 7 Falaq Binas 7 sambung doa imam dina doa ba'da Jumat teh aya lapan ya goniyu eta teh menta beunghar aminan ku urang kunaon urang hirup teh taradekeun mahi da Jumaah ge baralik ti heula wae beres teu hayang beunghar mangkat 6:30 balik 6:30 beunghar insyaallah yang beunghar mah Jumat teh 40 Jumat negara rasakeun nikmatna hirup bakal dibere leuwih ku Gusti Allah. Beres? Ieu mah teh assalamualaikum Gus kudu nyung balik. Musabiat heula beres tidinya tambahan Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa fir junubi fa innaka ghafirud dzanbil azimi wa amil muhammadatan karimi wa sabitni ala najil qawimi sabaraha kali macana 7 kali. Beres tidinya tong mundur tetep urang dina sab anu awal sababnya apa pahala ganjaran salat sunnah dina tempat nu eta ngeser reka gigir reka kenca reka katuhu ngeser asal ulah ka tukang geus we di dinya laksanakeun salat ba'diyah. Beres salat ba'diyah sujud syukur geus sujud syukur ngangkatkeun panangan ngadoa ka Gusti Allah hayang dikuatkeun iman Islam hayang dikuatkeun akidah hayang boga anak soleh jeung solehah hayang boga dunia hayang boga itu hayang boga ieu simpulkeun ku urang dina setiap pada Jumat mangkat salat Jumat 6:30 balik 2:30 pahalana gede na pahala nya eta nu kitu teh mantap wae dicaritakeun oge. Terus teh
Ibu sebagai istri geus ngadaguan di imah. Halis kurang leutik-leutikan, kurang hideung-hideungan, make sifat-sifatna eueuh spidol. Spidol teh boga bujur seeng togekeun toel oet ka dieu teh. Dipipina make bola-bola. Bolana bola beliter tibangkeun ke baru sorangan. Beungeutna make bedah, bibirna make lipen, make minyak seungit, kaluhur baju tersayang, kahandap calana nyangsang, makane nglawanna cara salaki ningali meuni hayang. Geus ngadaguan di tukang panto, mapageun salaki balik ti masjid. Leumpang salaki na 2,5 kilo geus awan nulungtun. Leumpang. Pandeumpang lain lumpat. Baik di gerimis lumpat manehna. Di Soledad lumpat udah. Geus teu deket panto ketok pantona. Dibuka ke istrina. Paharup-harup. Assalamualaikum. Jawab ku ibu teh. Waalaikumsalam. Neme uwi Pak. Mohon. Candak panangan caroge nu katuhu cium ku ibu teh. Sok dicium tara Pak. Tah. Cium atuh. Di mana aya pamajikan nyium leungeun salaki nu kakarak balik ibadah hayang menang ridho jeung ikhlasna menang karidoan Gusti Allah 70 dosa awewe dihampura harita keneh. Cenah ku amin cium tangan sia. Amin bae hashtag. Cium. 70 dosa dihampura. Pak Kiai kumaha lamun cium tanganna 2 kali dibulak-balik? 140. Kumaha Kiai lamun 3 kali? 210. Cek nini nu hadir. Pak Ustad, kumaha lamun si Abah balik Jumaah kumaha dicok-cerok? Kumaha mah nyok-cerokna? Dosa mak dihampura ngan si abahna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajoprak si abahna atuh dicium ku emak-emak ieu. Pemuda protes. Pak Kiai atuh tong ka ibu-ibu jeung ka bapak-bapak wae urang ge hayang. Kumaha lamun urang sebagai kabogohna nyium leungeun kabogoh menang pahala teu? Menang. Di mana ya parawan cium tangan ka kabogohna? Eta menang pahala ganjaran sarua jeung 70 kali nyium bool kebo. Beres pahala nyium bool kebo sadina. Beres teh tidinya. Pak, Pulang. hayu urang ngali ka ruangan tengah. Ayo naon? Terus disiapkeun ku mama sagala rupina. Cepeng panangan katuhuna, tungtun ku ibu bawa ka tengah imah biukeun dina kursi. Sok Pak, calik dirinya. Atur nuhun mama, yuk. Rek ngaleueut naon? Oh, di dieu. Pak, Pulang. rek ngaleueut naon? Mun aya mah kopi hideung. Kayak turang canakeun heula dina meja. Ih, teu aya kopi nage Bapak. Teu aya, Bapak dina meja teh teu aya. Pak, teu aya. Wayana kudu aya. Aya ka manana yang nganana atuh. Acara nama mewah ieu teh masyaallah. Panggungna meuni gede, ieu sona gede badah ieu mah. Geunah nya hampang sonte dihadiran ku guru-guru ngan hajakan eueuh kopi-kopi aja. Tadi cenah di jero ngopi eta mah beda deui makom. Di jero di panggung mainnya aing ngarek minum kopi kudu ka jero deui atuh itu. Pak, sakedapnya dipangdamelkeun heula. Oh, Hidungnya banyak. mohon kopi hideung. Kira apa? Atuh ayeuna da mungkin ya. Bapak.
atuh kode kira-kira aing kudu kukurunya tadi itu maksudnya nya aing kudu sosolok-sok kan tadi ah geuning aya nu leumpang mah kaluar ini ada nyokot kopi teman mau Pak sok atuh cai harangan lamanya nya nu aya we heula atuh cokot kowe cai aku udah lila ada guanana jadi manten ti corona aing mah tuh tinggalinya Gusti nu agung geus sedotan ka garare teh dia tadi kan masih sedot lagi masih baik Pak cai harangan mohon tuh rasaan itu kan cai heran kan Pak kulan tadi cuma lobaan atuh lobaan banyak aing cuma sorangan sia pas syukur atuh lamun salaki geus diuk kitu posisi kos kieu ibu langsung rumpuyuk biuk langsung ibu mastakana antelkeun kana tuur salaki menta hampura pasok tah tah ayeuna malam naon malam Sabtu Jumaah hareup berarti laksanakeun kamu teh subuh ayeuna salaki diukeun di dieu bari ngadaguan kopi teh sina cerik di dia sama majikan sok ibu cerik dina tuur salaki mun teu salama awe teh cerikna kieu kunaon make cerik geulis nan pesan kopi teu datang-datang nuhun atuh geus tong cerik tuh kopina datang kepala cerik ya Pak rek diuyup ayeuna panas kunaon make cerik sarana diwa inget karena dosa rek bebeja di kamar ieu ge asa kaingetan wae geus kabawa mimpi boga dosa ka salah kita hayang dihapura lain aing mah luas rumah tangga geus 48 tahun incung geus boga 8 minantung geus boga 4 kakara aing mah saumur-umur dikieukeun usia aing teh lain kunggung tiba lagi hayang eta hampura ka salaki bari ngarumpuyuk dina tuurna teh pan sia Jumaah nage kakak tara Jumaah make kunaon make cerik ya kita inget karena dosa dosa nu mana mun dibejakeun bapak ngambek mah moal sok bejakeun hampurannya heeh sok naon dosana man bapak teh minggu kamari rek mangkat ka Jakarta